Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna kantun bagian anuka salapananya upami telepat. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagian anuka salapana. Kumaha salajengna sorot cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para mitra sadayana, kajadian marakayanganana siluman di Pul Elep Cikalong Kidul. Tangtuna kayan eta teu sarua jeung kajadian di Gedong Sigrongna Juragan Ardan. Sapeuting rejeung harita kayaan disabudereun Gedong Sigrongna Jang Ardan. Estu teu ngadenge sora nu matak nyurigakeun. Rehe combrek simpe bubuhan satpam jeung pembantu oge ari malam Jumat Kaliwon mah ngahaja sok titah baralik. Jiga biasana Jang Ardan meuleum dupa bari mendeko, sungutna kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Keur kitu panto gerbang di hareup mukaku sorangan. Reket kadepruk kadepruk kadepruk, koplak koplak koplak, cring cring. Sora sapatu kuda maju kahareupeun mapai jalan aspal di pakarangan Gedongna Jang Ardan. Percis palebah teras hareup cilegedeg jirim kareta kuda nembongan. Tepati lila katempo aya anu turun saurang nini-nini anu aneh. Dangdananana jeung pangawakanana percis banci, buukna awut-awutan nutupan beungeut. Satuluyna eta si Nini alias Prabu Singkil nenggak bari seuri cicirihilan.
Ardan sareng senasa sambat gitu sier hus corelat lir kalangkang Prabu Singkil ngacorelat muru asup ka jero gedong nembus wawegna Panto Jati anu sakitu kandelna laju labas ka kamar anu geus disiapkeun tempatna Jang Ardan nungguan kasampak teh Jang Ardan ngan ukur make kolor wungkul sedangkan Prabu Singkil geus robah wujud jadi awewe geulis. Kang Ardan Nyai bagea wirehna tos kasarurumpaheun deui nepungan akang Nyai. Ih atuh puguh we Kang da mangrupikeun kawajiban ongkoh mun teu datang mah kangeunahan di akang meureun neangan anu sejen. Cek Nyi Singkil Sri Gantini bari ngagoda ku nembong-nembongkeun parabotanana buah dada jeung apem segerna. Kumaha Kang? Tos siap Kang? Sambungna Singkil Sri Gantini jiga nu geus teu sabar. Ke sakadap nyanyi akang aya laporkeun heula ieu teh. Aya naon kitu Kang? Asa tarati biasana geuning aya naon? Numawi akang teh gaduh bereskeun dua urang preman anu ngaran Kohar jeung Bakar urang Cimindi. Wayahna we Nyi pangnyekekeun tuman eta dua preman teh. Oh kitu gampang atuh Kang. Anu kitu makeun engke ku Nyai urang ngutus gulang-gulang sangkan diberesan. Ayeuna mah hayu leuwih hade urang senang-senang heula Kang mengpeng malam Jumaah. Tembal Prabu Singkil Sri Gantini bari ngabetot leungeun Jang Ardan. Para wargi sadayana lambaran catatan hideung bodasna amal jeung dosa manusia tangtuna isuk jaganing pageto bakal dipintonkeun dina mangsa dijagrageun hareupeun raubna di poe balitungan. Saurang oge moal aya nu bisa nyingcet atawa ngabantah kusabab jelas masing-masing boga bukti anu nyata pikeun nanggung jawabkeun sagala rupa tindak tanduk waktu keur hirup kumelenang di alam dunya. Ngarayapna peuting sajalan jeung hiruk pikukna kajadian di kamar panganten. Nu kiwari tinggal nyesakeun tumpukan dosana. Harita Jang Ardan keur ngabebengkang bari ngararasakeun kacape nu pohara. Sedengkeun Raja Siluman banci nyatana Prabu Singkil Sri Gantini geus ngabiur deui ka nagara gaibna balik sabada muaskeun nafsu setan. Poe Jumaah isuk-isuk sanggeus kajadian ngandarna siluman dipul elep Jang Ardan. Bejana gancang pisan sumebar jeung nerekabna. Caritana jadi bahan paguneman unggal jalma anu kabeneran sok ngararumpi. Katambah-tambah kajadianana dikait-kaitkeun jeung kajadian maotna Jang Roni anu sarua kungsi nyingsieunan katilu urang ronda. Dasar beja kacepetanana sok mindeng ngelehkeun tanginasna roda. Buktina sakedeung oge pating kecawisna carita ngeunaan indungna Jang Ardan anu marakayangan akibat disulurkeun. Bejana tetep jadi bahan catur di unggal lembur. Kaasup di Cimindi lemburna si Kohar jeung si Bakar. Dua urang preman anu katelah ku katelengasanana. Kasi Kohar tukang palak, jago nindes kaum lemah, malah kungsi disewa ku juragan Ilham pikeun nyiksa indung bapana Jang Ardan.
Si Kohar harita keur aya di pasar Cimindi waktu papanggih jeung saurang padagang anu anyar pisan datang rek mangkal hareupeun kantor kacamatan. Kabeneran poe eta di kacamatan keur ngayakeun acara milang kala poe jadina Cimindi. Jadi kayanana leuwih rame tibatan poe biasana. Ke ulah mang euy, ke ulah. Ulah sangeunana teuing mangkal teh. Da puguh aya nu nyekalna ieu teh. Kajaba di dinya samemena geus minta izin heula ka aing. Ke ulah. Ceuk si Kohar anu make kaos oblong ngabedega bari tulak cangkeng hareupeun si padagang. Beungeut beungisna si Kohar nembongkeun ka teu sukana. Sedengkeun awakna ototna anu babalingbingan mintonkeun tato gambar tangkorak anu keur nyengir. Nya sabar seutik tukang. Pan dagangna oge acan. Ke atuh. Ari urang geus katempona menang duit. Da ku urang oge pasti bakal dibere jatah tukang. Tembal eta padagang bari tonggoy majang-majangkeun daganganana. Teu bisa kitu sia. Kabeh oge nu dagang di dieu mah kudu setor heula memeh mangkal. Ari sia urang mana jeung sangarana? Sentak si Kohar bari muncereng jiga rek ngrekeb. Ngaran uing mah Usman bin Ardan ti lembur Cipaganti. Jawabna mani pondok. Seolah-olah teu paduli ka si Kohar anu geus katempo naik getihna. Udah ngawadul sia. Aing oge nyao lembur Cipaganti mah deuleu. Jaba oge make nyebutkeun bin Ardan sagala. Memangna aing belegug. Da sidik atuh juragan Ardan mah kawin oge acan. Manya ujug-ujug boga anak bujangan kawas ilaing deuleu. Nya terserah urang we atuh, suka-suka Kang euy. Coba matak naon atuh ari nyaho maka juragan Ardan. Geus we cicing ulah sok loba gaya Kang. Ceuk si Usman bari tetep jongjon majang dagangan. Malah ayeuna mah bari nawarkeun ka para anu daratang anu keur lalar liwat. Sedengkeun pikeun si Kohar tangtuna meni asa teu dihargaan, asa dicoo gado. Kusabab kapan di pasar Cimindi mah saurang oge eueuh anu wanieun campelak komo ngabantah mah. Kari-kari ayeuna aya si Usman pamuda jangkung leutik anu geus kumawani mungpang kana kahayangna. Atuh sapada harita si Kohar jadi pejah oge amarahna. Padahal harita di sakurilingna jalma-jalma geus ngarariung ngalalajawanan. Malah salah saurang di antarana aya nu ngaharewos ka baturna. Lalawara oge eta budak teh euy. Asa kudu moal lila oge jadi bacang geura disiksa ku Kang Kohar. Heuy, urang mah asa paur, tapi hayang nyaho jang lalajo heula we urang tingalikeun. Tembal baturna bari tetep nangtung. Harita si Kohar anu geus kaberung ku seuneu amarah langsung ngajambak kerah si Usman anu saterusna diangkat. Sedengkeun leungeun katuhuna geus ngahiup ngirimkeun peureup teu asna rek nyacar beungeut. Hiup plak ceduk. Duka kumaha gerakanana saking gesitna. Si Usman geus mampu ngakedor hulu angan si Kohar nepi ka ngoloyongna nahan ka seueul nu pohara kacida. Atuh sapada harita pikeun sakumna balarea anu ngalalajawan mah jadi gogodeg tumeh teu nyangka budak nu katampona sakepeul jeung bajuna teh mampu ngarubuhkeun si Kohar jago pasar dina waktu kurang ti samenit. Bangsat edan sia rasa geus sia ye. Hiat sentak si Kohar anu menang wiwirang bari ngagajleng dibarengan ku najongkeun sukuna tarik pisan. Hut leplos jebrot galeong. Si Kohar ngagaleong nyang geyeng ku sabab beunang kateungeul ku serangan balik ti si Usman anu sakitu cepetna. Sabot keur kitu si Kohar gentak nyaimbangkeun awakna sangkan teu rubuh. Nu satuluyna huwet
narajang deui ngagunakeun bedog nu salela ieu sok diselapkeun dina balik bajuna. Iya, seret bet. Ngagurilapna bedog ngahiuk rek ngalabeheung lawan. Sedangkan si Usman rikat ngelok tapi gancang disusul tepus ku sodokan anu ngincer tikoro. Wut, alah. Ibu-ibu mah anu pamareng-mareng lalajo pating jererit bakat ku paureun. Pikeun anu sabagiana narungkup beungeut dumeh katempona bedog si Kohar tinggal seetik deui rek ngagorok ti koro si Usman. Trak cebek panggieung kebut. Nu katilu kalina serangan ganas si Kohar gagal total ku kalincahan permainan jurus silat si Usman anu kawilang hebatna. Harita si Kohar ngagedebut nang karak bengkang. Nempo si Kohar geus nang karak, si Usman gancang nyampeurkeun bari narik kerah baju si Kohar. Ye, dengekeun ku ilaing. Dengekeun sing tegas bangsat. Bisi masih kene panasaran engke peuting ku aya di dagoan di puncak bangku deuleu sia. Ceuk si Usman bari terus ngaleos ninggalkeun si Kohar nu ngagoler wirang di kolong catang nya gede nya panjang. Sapoe harita di pasar Cimindi jadi ear saja jagat. Yen si Kohar preman telenges ereh jajaten ku pamuda satepak. Atuh kanyataan eta tangtuna pikeun si Kohar salianti meunang wiwirang jaba harga dirina di kalangan para preman jadi ragrag kadasar anu panghandapna. Harita si Kohar menang pelajaran kitu teh lain kalah kasadar tapi malah mubuh beki dendam ka si Usman. Komode waktu si Usman aya bahasa nangtang ngajadikeun amarah dirina tambah ngentap. Pas sore si Kohar nelepon si Bakar anu jadi baladna. Kar wayahna euy urang tulungan ke peuting di puncak bangku aya nu nangtang geleut ka dewek euy. Ah, ilaing mah weuh kawani geuning har. Lawan we heula atuh ku olangan. Kemun teu mampu karek bejan dewek. Hayang nyaho moal teu nyang korah ta eta sakali neunggel oge har. Jawab si Bakar na telepon manis sombong kadengena. Sedangkan si Kohar langsung nempas. Ulah wakas sombong derekar. Aing oge teu mampu kusorangan mah euy. Sing caduna ge tenggelan urang anu biasana tara gagal kasih eta mah teu mempan euy ngadon dewek 3 kali kapindo kata rajang ku eta mangkluk deuleu. Nah saha kitu ngaran eta jalma teh asa panasaran dewek mahar. Ngaranna mah si Usman bin Ardan ngakuna mah. Ilaing masuk ngabodor. Piraku juragan Ardan geus boga anak bujang kawin oge acan setehar. Nu mata euy urang oge heran. Tapi da ngakuna kitu. Geus we ayeuna mah urang sampeurkeun kuduaan engke peuting. Hayang nyaho nepi ka mana wawasena. Piraku kuduaan mah teu ngarihruh teh eta mangkluk teh. Siap ke urang nyampeurkeun nya. Tutup si Bakar. Ngajanjian kasih Kohar yen manehna siap ngabantu nu jadi sobatna. Para wargi sadayana gancangna carita angin peuting anu ngahiliwir nu aya di puncak bangku jika biasana mawa seungit aroma jagong panggang. Teu jauh beda jeung tukang sate haseupna mindang milaraan beteung anu lalapar. Peuting harita mah handapeun lampu merkuri taya jalma saurang oge anu canukul na bangku panjang sisi taman. Duka alasana kumaha kusabab saurang oge eueuh nu nyaho. Nepi ka jam 12 peuting kaayana jadi beda
kusabab si Kohar jeung si Bakar kaburu datang. Mana jalma nahar euy? Cenah teh nungguan di dieu. Buah-buah geus kabur manten sieun jigana mah. Ceuk si Bakar. Jol datang ngomong kitu bari gek diukna bangku. Sabar sakedeung, bisi di jalan kene. Tembal si Kohar bari nyundut rokok bodasna. Bener pisan. Teu pati lila kadengi suara motor tina knalpot brong nu gandeng naker. Si Horeng barang ditempot teh tetela bener pisan si Usman bin Ardan anu anyar datang teh. Kunaon maneh eureun di dia? Jebak gandeng teh suara motor deuleu. Kunaon? Sentak si Bakar. Dumeh manehna macan nyaun yen eta teh si Usman. Sedengkeun si Kohar ngadon nyengir jiga kuda. Nyarek diuk we na bangku. Kumaha kitu? Nyata emang na ieu bangku-bangku ente. Tembal si Usman bari ngadila ka si Kohar. Tapi anehna harita mah si Kohar ngadadak gagu. Sungutna karasa asa kaku. Sedengkeun si Usman sangeunahna pisan ngadon si Dengdang gigireun si Kohar. Dasar edan, nyingka sia ka ditu, nyingka. Deheung mun teu bau menyan sia nyingka. Ceuk si Bakar kacida ambekna. Keur mah eukeur hawa di dinya ngadadak bau menyan sapuratina. Kacebat teh eta aya nu matak aneh ku sabab sakur jalema anu laliwat nempo ka si Kohar jeung si Bakar bari sura seuri jiga nu lucu. Sing Horeng pamiarsa ari katempo ku batur mah si Bakar teh keur ngomong sorangan persis jelema gelo. Terus saha atuh nu sabenerna si Usman? Tetela manehna teh siluman utusan Prabu Singkil nu ditugaskeun pikeun yang kalak dua preman nu baheula kungsi nyiksa Jang Ardan jeung indung bapana. Harita si Usman kalah ngahajakeun, diukna nyedakeun, sedangkeun si Bakar teu antapara deui langsung ngajejek. Jebron, wadaw! Najan tajongan si Bakar keuna kana sasaran, tapi anehna karasana asa ngajejek beusi. Atuh si Bakar harita jadi ngagoak, dumeh sukuna karasa nyeri luar biasa. Dasar edan, nasa ilain nusa bener nasi ya? Tanya si Bakar, bari gentak nangtung, sedangkan leungeunna geus siap mesat bedaug panjangna. Ngaran uing mah Usman bin Ardan. Nah atuh, ari gebeg deh. Si Bakar jadi mundur dua lengkah, sanggeus nyaho yen lawana si Usman. Kohar, kunaon sia cicing wae lain bebeja atuh di tadi ini si Usman deuleu. Kunaon sia repe wae? Si Bakar jadi malik ambek ka si Kohar anu belak-bak bari nunjuk ka palebah si Usman. Aya naon sia teh Har? Aya naon? Jiga nu siwah kitu sia teh. Jurig. Cek si Kohar beuki angot siwahna bari tetep nunjuk. Si Bakar jadi penasaran. Nu saterusna manehna ngalieu ka palebah si Usman. Nah atuh barang ditempo teh si Bakar jadi calangap waktu nyaksian kumatana sorangan. Si Usman eueuh huluan jeung deui aya nu matak leuwih ging diapeun kulantaran si Usman ngajingjing huluna sorangan. Atuh sapada harita si Bakar langsung balik badan bari ngilu ngagoak. Lumpat kabur Har, lumpat kabur. Beulenyeng teh. Si Bakar langsung tibuburanjat dituturkeun ku si Kohar. Duanana loncat lumpat ka palebah anu poek terus nyalingker ka tukangeun tangkal katapang bari ngahegak si Bakar ngomong. Dasar ilaing belegug. Ari sugan si Usman teh lain memedi paingan atuh sakti sia teh curig geuning eta teh. Pugu dewek oge karek nyao ayeuna dulu si Bakar. Sabot keur kitu kep karasa pisan ku si Bakar. Aya nu ngaranggem kana jimatna bari jeung semu dipencet. Atuh sapada harita si Bakar jadi gugurubugan jeung rorongheapan jaba seueur. Alah bararaid deui jurig alah ampun alah.
cek si Bakar bari jeung bibir gidigan dirina ngusahakeun sate kapola rek muntang ka si Kohar tapi teu nepi-nepi. Sedangkeun mun nyobaan lompat teu bisa kusabab cimatna beuki kabetot. Si Kohar teu bisa pajar kumaha manehna oge sarua sewakna. Akhirna najan kapaksa si Kohar lompat. Tapi hanjaka lompat teh salah. Nasibna naas. Kusabab pemarang-marang jeung kareta pas liwat. Seor jebrot. Harita keneh raga si Kohar pejah. Jadi sabaraha bagian nyawana ngalayang. Sedangkeun si Bakar anu keur kokosehan sukuna ditarik bari diburacungkeun. Nu saterusna wer cebrot. Si Bakar dibantingkeun kana caringin gede nepi ka remuk. Modar sia. Cek si Usman, manusia kajajaden jalmaan siluman. Bari ngagibrikeun awakna. Les. Sanggeus kitu si Usman ngaleungit tanpa ninggalkeun tapak saeutik-eutik acan. Para wargi sadayana. Poe Sabtu isuk-isuk nalika dimitian carita anyar kahirupan di Cimindi gempar ku ayana beja ngeunaan ajalna preman pasar anu ngaran si Kohar jeung si Bakar. Alatan katabrak kareta api di puncak bangku. Atuh harita keneh beja ieu tereh pisan nepina kaasup ka Jang Ardan anu keur siap-siap rek miang ka Bandung jeung Neng Lira ti imah Juragan Ilham. Akhirna paeh oge tah preman teh karasa tea ku syukur karasa tah ku sia syukur aing. Cek Jang Ardan ngomong sorangan bari nonton berita dina HP. Preman mana kitu Kang? Tanya Neng Lira jadi penasaran. Dumeh kaparangan ngadengikeun omongan Jang Ardan. Eta preman-preman pasar. Temal Jang Ardan teh katutuluyan kusabab manehna ngalihkeun perhatian kanu sejen. Hayu atuh Neng, ari to siap mah urang ngeureuyeuh ka Bandung. Mangga Kang, ucap Neng Lira unggeuh. Nu saterusna mah sanggeus pamitan ka Juragan Ilham jeung ka Bu Warni. Duanana arindit numpak mobil Jeep Rubicon nuju ke arah Bandung. Sapanjang pilempangan Neng Lira anu diuk disagigireun Jang Ardan. Katempona meuni beuki geulis bubuhan katambahan ku perawatan jeung diwowoy ku materi anu loba. Atuh kayaanana tambah pikagemeseun wae. Rarajeunan harita Neng Lira nanya ngeunaan paniatan rencana perkara perkawinan anu kungsi dijangjikeun ku Jang Ardan. Kang, kinten-kintenna bade iraha atuh urang kapelaminan teh Kang. Sakapeung mah abis sok isin ku tatanggi di kampung. Kumarginya kitu urang teh nembe oge tuker cincin Kang, encan jatuh kerami. Tenang we atuh Neng. Da ku akang oge diperhatikeun ieu. Anu penting mah ayeuna nikmati heula we fasilitas di akang. Da bisi teu mungguhan teuing ari nasib jalma mah. Kek kumaha mun ngadadak akang jadi miskin deui. Ari akang mah da sok kitu wae unggali taros teh jiga anu teu serius Kang. Cek Neng Lira semu ngajalingek. Sedangkan pikeun Jang Ardan lain teu hayang ngawin da puguh atuh asa saayeuna mah da puguh atuh saayeuna mah mangrupakeun pantanganana tapi nu sabenerna dirina keur mikiran kumaha carana sangkan bisa leupas heula ti pangaruh siluman Prabu Singkil. Nah hatena ngagerendeng. Nah kasah atuh aing minta tulungnya. Sangkan aing bisa lepas tina cangkerman Raja Siluman Banci. Tapi bingung. Mun misalna bisa lepas oge,
berarti aing teh jadi miskin deui meureun. Kitu harita perang sabilna hate Jang Ardan. Tanpa direncanakeun mimitina, palebah simpangan ka Cikalong Kidul. Jang Ardan ngadadak ngarobah arah mobilna, dipengkolkeun ke arah pul mobil elepna. "Bade ka mana, Kak?" tanya Neng Lira semu heran. "Urang nyimpang heula we ka pul elep. Akang ngaradak asa hayang nyimpang ieu teh," temal Jang Ardan bari tetep serius nyetir mobilna. Tapi karek oge mobil Rubicona dibelokeun ke arah garasi mobil elep. Nah atuh ari keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.